Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari si Bujang Sancang sejak ngebaskeun pedangna ka Prawira. Urang lajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Treswati. Wargi Dahlia, pedang si Bujang Sancang diangkat kedua leungeun ka luhur. Tungtung pedang ngageleter diarahkeun kana lebah dada kenca Prawira. Nu tangtu be upamakeuna teh geus pasti bakal parat kana jajantung. Prawira geus pasrah kana nasib anu bakal karanapan ku dirina dina waktu harita. Emang iwal ti pasrah kana nasib anu bisa dilakukeun ku Prawira harita. Si Bujang Sancang nyerengeh seuri sayaga pikeun metakeun pedangna kana dada kenca Prawira. Geura sambat indung anu ngandung bapa anu ngayuga Prawira. Sabab dina waktu ayeuna kumaneh bakal karasa kumaha nikmatna tungtung pedang dewek nembus kana jantung. Tarimakeun nasib anu karanapan ku si laing dina waktu ayeuna Prawira. Hira siut gurilap. Pedang dina leungeun si Bujang Sancang ngutu lempeng rek digabreskeun kana dada kenca Prawira. Tapi memeh pedang keuna kana sasaran. Aya nu ngajorelat loncat hiji jirim bari nakis pedang nasi Bujang Sancang. Jorelat, cileng, siut, gurilap, wu, trang. Dalik jeug. Si Bujang Sancang ngagorok kaget. Bari jeung ngadalik deug mundur ka tukang. Kalayan jirim anu anyar datang teh tetela Umayi geuningan. Umayi masih keneh nyekelan pedang pondokna nu dipake nakis pedang si Bujang Sancang. Paneutupna semuhurum. Umayi telila terus nyarita. Ulah sembarangan ngalakukeun tindakan tanpa aya idin ti abdi atawa ti embah paloga Kang Sancang. Tindakan Kang Sancang mangrupa tindakan anu salah. Abdi henteu tarima kana tindakan anu dilakukeun ku Kang Sancang dina waktu ayeuna. Si Bujang Sancang neuteub seukeut ka Umayi.
Rasa timburuna beuki ngagedean. Sabab Umayyi geus ngahalangan kana tindakan anu dilakukeun ku dirina. Umayyi, urang sabenerna mah kudu ngarti. Dilakeun oge eueuh hartina ieu si Prawira teh. Kahiji lantaran musuh urang, anu kaduana naon? Ake jeung di Ganggayong, upama memang rek dipaehan mah. Ya leuwih hade dipaehan ayeuna keneh meureunana kitu. Keur Kang Sancang memang moal aya hartina. Tapi pikeun diri abdi memang aya hartina. Jadi ku ayana kitu, abdi henteu satuju kana ieu tindakan. Kajaba upama memang ngalaksanakeun parentahna ti Mbah Baloga. Geus tangtu eta mah beda deui. Bah dieu Umayyi henteu sadar. Kunaon make jeung ngabela si Prawira? Hah? Da keukeuh masih keneh neuneun harepan ka jalma saperti si Prawira nu geus kulawargaan. Dikamanakeun ajen jeung kahormatan Umayyi salaku hiji wanoja. Beureum beungeut Umayyi waktu harita. Paneteupna beki hurung ditujukeun ka si Bujang Sancang. Teu lila terus Umayyi nyarita deui. Kang Sancang teu kudu make jeung pipilueun kana urusan abdi. Sanajan kalah kumaha oge henteu bisa dibenerkeun tindakan Kang Bujang Sancang. Upama keukeuh boga karep mawa ka hayang sorangan, henteu ngajenan ka diri abdi. Eta nganu harti urang bakal adu hareupan. Si Bujang Sancang beki ngaheab panas hatena. Ku sikap jeung caritaan Umayyi anu saperti kitu beki jelas kabandungan ku manehna yen Umayyi bener-bener mika cinta ka Prawira. Lamun akang jadi awewe tangtu era Umayyi. Sabab miharep cintana hiji musuh anu sakuduna dipika ceuceup. Kan ku kitu geus jelas ieu jelema anu ngaran Prawira teh henteu narima kana karep jeung kahayang anjeun. Ayeuna kalah dar masih keneh dibela. Tah ieu anu teu kaharti ku akang teu kaharti. Srog. Umayyi ngawangun sikep siga anu rek tarung. Teteupna beki seukeut ka si Bujang Sancang bari terus nyarita deui. Eta caritaan teh henteu di tempat na diomongkeun Kang Sancang. Anak kitu mah jelas Kang Sancang geus teu ngajenan ka diri abdi. Jelas sikap jeung caritaan Kang Sancang sarua jeung neangan gara-gara atawa kaributan jeung diri abdi. Kaayaan geus mimiti panas. Ngadadak aya nu datang. Tetela Mbah Baloga geuningan anu datang teh. Mbah Baloga ngabagikeun paneteupna ka Umayyi jeung si Bujang Sancang. Teu lila terus nyarita. Kadingalina ku dewek bet siga anu pahareng-hareng ieu teh. Nah, aya naon doh? Aya naon ieu Umayyi? Aya naon Sancang? Balo-balo caritaan geuningan, jek jelaskeun ka dewek aya naon? Tangtu be Umayyi anu leuwih ti heula nyarita. Mbah. Ieu Kang Sancang tadi rek nelasan jiwana Prawira ku pedangna. Ku abdi dihalangan. Sabab upama memang urang boga maksud pikeun merenan jiwa Prawira, mangka abdi henteu kudu ngagunakeun atawa ngandelkeun leungeun batu. Sanajan abdi sorangan oge sanggup. Naon susahna ngalaji jalma anu tanpa daya saperti kitu mah. Si Bujang Sancang neuteup ka Mbah Baloga terus nyarita. Oh memang. Kuring satadina mah boga pikiran. Nah make kudu dililakeun jalma saperti si Prawira. Apana ieu teh musuh urang. Ayeuna pae, engke oge pae. Kitu tambah. Mbah Baloga nyerengeh seuri bari terus nyarita. Yewek ngarti kana maksud omongan lain Sancang. Ngan naon anu diomongkeun ku Umayyi bener euy. Upama niat ngabinasakeun si Prawira,
Umayi teu kudu ngagunakeun leungeun batur. Sabab naon susahna ngalaji jalma saperti si Prawira anu geus teu bisa naon-naon. Umayi kadenge nyarita deui. Anu nyinggung kana perasaan abdi mah Kang Sancang make jeung nyabit-nyabit soal pribadi abdi mah. Anu tangtu deui pikeun abdi henteu matak panuju kana hate. Jadi ku ayana kitu abdi jadi ambek ka Kang Sancang. Sabab jadi pipileueun kana urusan pribadi. Mbah Baloga ungut-ungutan. Jadi ngarti ayeuna mah kana pasoalan antara si Bujang Sancang jeung anu jadi muridna. Yewek ngaredi. Jelas Ilaing memang teu kudu pipileueun kana urusan pribadi na si Umayi Sancang. Atawa memang Ilaing aya pikir kadua leutik ka murid dewek Terus Ilaing timuruan ka murid dewek Lamun bener gitu salah jadi. Nah, euy. Umayi kadenge harita nyarita deui. Pokona abdi teu ngabutuhkeun bantuan Kang Sancang upama memang boga maksud merenan jiwa prawira dina waktu ayeuna. Anu jelas Kang Sancang teu kudu pipileueun kana urusan pribadi abdi upama memang aya patalina jeung prawira. Umayi neuteup seukeut ka si Bujang Sancang. Mbah Baloga kadenge nyarita deui. Pokoknya mah dewek oge sarua mere perhatian ka Ilaing Sancang. Urusan si Prawira Ilaing teu kudu milu pusing. Eta urusan si Umayi. Anu penting ayeuna mah aya pancen anu kudu dilaksanakeun ku Ilaing Sancang. Pancen naon kitu Mbah? Si Bujang Sancang teu wanieun papanjangan nyarita. Nah, sabab tetela Mbah Baloga mihak ka Umayi anu jadi muridna. Ilaing kudu neangan si Konceleng euy. Bawa ka dieu ulah urang ngadaguan datangna si Konceleng anu aca nyaeun ka ieu patempatan. Eta mah atur jeung lakukeun tindakan kumaha alusna. Anu penting si Konceleng bisa buru-buru tepi ka ieu patempatan. Dewek hayang geura buru-buru beres ieu pasoalan. Utamana mah ulah nepikeun ka ngayayay bawa waktuna nya kitu deui kayanana. Kumaha ngarti Sancang? Karti mah. Jadi kumaha bae carana anu penting si Konceleng bisa buru-buru datang ka dieu kitu. Bager bisa gitu Sancang. Ya bapak dewek geus sabar hayang buru-buru beres ieu pasoalan. Hayang geura panggih sarta ijen jajaten ngalawan si Konceleng. Kumaha laksanakeun ieu pancen. Ngeunaan carana kumaha Ilaing we teh Sancang. Anu penting pikeun dewek bah si Konceleng bisa datang dina waktu anu sagancang-gancangna. Kardi. Karti Mbah. Iraha kuring kudu miang pikeun ngalaksanakeun ieu pancen Mbah. Leuwih ganjang dangdut bakal leuwih hade euy. Ya ulah miceun waktu teu puguh lah ceuk dewek mah. Poe keneh we ini dilaksanakeun ieu parentah dewek sakumaha bisdina. Anu penting sangkan si Konceleng ganjang datang. Ya atuh ari kitu mah ayeuna kuring arek miang sakalian pamitan heula we ka Kiramuk. Umayi akang hampura bisa aya kasalahan. Tur caritaan anu tadi nyinggung kana perasaan Umayi. Si Bujang Sancang menta dihampura ka Umayi. Geus kitu mah terus indit ninggalkeun eta patempatan. Mbah Baloga jeung Umayi oge pada kaluar ninggalkeun eta kamar. Sedengkeun Prawira ngan ukur ngarahuh dina hatena. Dirina teu bisa ngalakukeun tindakan naon-naon, leumpra tanpa daya. Mbah Baloga jeung Umayi harita neruskeun obrolanana. Mbah Baloga anu harita nyarita. Maneh kudu ngaraji Umayi. Si Bujang Sancang aya perhatian ka Nyai. Tindakan anu rek dilakukeun ku si Prawira
Cek dewek mah lantaran dumasar karena rasa timburu maksudnya ku si Bujang Sancang kasih prawira gitu. Puguh manehna anu hayang ka Nyai. Gitu dah. Si Bujang Sancang teh kaya perasaan ka Nyai. Jadi timburuan. Timburu gitu kasih prawira. Mantap. Mereka lakukan gitu kasih prawira. Arti benernya. Engan. Lamun memang si prawira kekeh henteu robah sikap jeung pamadeganana. Nungaran si Bujang Sancang teu goreng cek dewek mah. Malah terus jarang dewek oge satuju. Upama si Bujang Sancang bisa hirup babarengan jeung Umayi. Umayi netep antep ka Mbah Baloga anu jadi guruna. Telila terus nyarita deui. Mbah, kasuka mah teu bisa dipaksa. Si Bujang Sancang memang gagah. Ogen teu goreng rupa. Tapi dina waktu ayeuna hate abdi memang keur kapincut ku prawira. Kaayaan anu tangtu be henteu bisa robah kitu bae. Dewek ngarti Umayi. Lumadak tadi dewek jelas mihak ka Umayi. Siapa bisa kudu nah si Bujang Sancang memang teu kudu pipilueun kana masalah pribadi Umayi. Lumadak ku dewek tadi dipungkas ku cara mere parentah ka si Sancang. Hormah dewek geus teu sabar deui hayang geura nyaho ka si Konsleng. Sangka daya kepastian buru-buru beres ya pasoalan gitu. Abdi oge memang miharep kitu mah. Sakumaha anu direrancang ku urang. Mbah, ulah ngarasa hina upama dina waktuna memang ngabutuhkeun bantuan pikeun ngungkulan si Konsleng. Sabab ajen pangartina memang teu bisa dianggap enteng, Mbah. Memang enak pisan anu jadi rasa kapanasaran pikeun dewek deh Umayi. Lumayan si Bujang Sancang kudu bener-bener bisa mawa si Konsleng datang ka dieu. Dewek hayang geura ngabuktikeun yen dewek si Baloga mangrupa lawan anu berat anu bakal mampu ngelegeun si Konsleng. Dewek boga keyakinan bakal mampu ngalah jiwana si Konsleng. Ya mudah-mudahan atuh Mbah. Malah abdi masih kene tetep aya harapan. Perubahan sikap jeung pamadegan prawira. Sahanunya, sanggeusna si Konsleng anu jadi guruna mampu diungkulan ku Mbah mah. Kaayaan prawira bakal robah sikap jeung pamadeganana. Bener oke tak omongan Dew Umayi. Bisa baik si prawira ayeuna mah masih kena boga harapan atau andalan yen anu jadi guruna nyata si Konsleng bakal mampu ngelegeun dewek. Lamun nya gitu jalan pikiran si prawira ngandung arti ngimpi di tengah poe ereng-ereng anta si prawira deh. Nu penting ayeuna mah urang nganti be kadatangan si Konsleng. Abdi yakin si Bujang Sancang bisa ngelakukan cara anu hade, sangkan si Konsleng bisa gancang datang tapi ka dieu. Kitu diantarana obrolan Mbah Baloga jeung Umayi. Sedengkeun anu jadi bahan obrolanana nyata si Konsleng. Harita keur leureuh di salah sahiji warung. Nepikeun ka harita masih kene tacan aya laratan anu pasti ngeunahan dumuk matuhna Mbah Baloga. Sanggeusna dahar si Konsleng terus ngajakan ngobrol kanu boga warung, kawilang awewe tengah tubuh anu someah katamuna nu ngadon leureuh ngopi atawa dahar di warungna. Katingali ku emak mah ya. Ujang baet siga anu lumampah jauhnya. Da emak mah ye apal Ujang teh lain urang dieu. Meh kabeh pangeusi ieu lembur emak apal.
Bener teh Ujang? Si Konceleng nyerenge seuri bari nembalan. Memang bener mak. Kuring lain urang dieu puguh keur aya anu di teteangan ieu teh mak. Neangan tempat dumuk matuhna Mbah Baloga. Nu boga warung kerung. Nutup antep ka si Konceleng bari terus nyarita deui. Neangan tempat Mbah Baloga. Ieu teh mah teh jadi inget beja anu akhir-akhir ieu nyebar di ieu lemur. Cenah aya lalaki ngaran Prawira, muridna si Konceleng ditawan ku Mbah Baloga. Ari Ujang saha? Ya ari mah percaya mah. Kuring teh si Konceleng teh mah. Ayeuna keur neneangan dumuk matuhna Mbah Baloga. Lantaran murid kuring nyata Prawira aya dina cangkremanana, gitu dina cangkreman Mbah Baloga. Kumaha? Oh, Ujang teh jang Konceleng teh nya. Bahagja tina menan Ujang. Atau sakalian be mah ngabanohkeun diri. Anu katelah mah teh mah Ucu. Ari ngaran mah geus mindeng ngadenge mah teh nya ngaran jang Konceleng. Ngan ku henteu nyangka teh bakal ditepungkeun dina waktu ayeuna. Mi bagja anu lain di kieu na mah Ujang ni atoh. Sugan mah Ucu apa? Di mana lebah-lebahna dumuk matuhna Mbah Baloga mah? Mah Ucu anu boga warung gigideug bari ngawalon. Hanya ka puguh mak teh onteu nyaho Ujang. Bat kakarak ayeuna nya ka ayeunakeun kitu maksud teh ngadenge eta ngaran teh. Jadi jang Konceleng acan panggih nepikeun ka ayeuna oge di mana dumuk matuhna Mbah Baloga. Puguh ge eta anu keur jadi pikiran dina waktu ayeuna teh mah. Pang nama salempang ku kaayaan Prawira. Nurutkeun beja mah Prawira teh putran almarhum Ki Rajasa cenanya. Ayeuna jadi pupuhu lembur Mekarjati bener gitu eta teh Ujang. Ya memang gitu pisan teu lepat mau Cu. Nepikeun ka ayeuna oge masih kene tacan aya laratan ieu teh. Di mana lebah-lebah dumuk matuhna Mbah Baloga ieu teh. Naon atuh dosa jeung kasalahan Prawira eta teh Ujang Konceleng. Bet make jeung dijadikeun tawanan ku Mbah Baloga sagala rupa. Nya eta puguh kuring oge bingung ya mah. Coba bisa bener mah teu boga pasoalan naon-naon jeung Mbah Baloga teh. Nu matak ieu jadi kapanasaran teh. Teu boga masalah jeung Mbah Baloga tapi Prawira bet kalah terus we ditawan. Keur ngalobrol kitu. Ngadadak harita aya nu datang. Waktosna teu nya kapan deui wae. Saha deui wae eta nu sumping? Kan insyaallah anjing urang guardenya. Atuh dinten ieu mah panginten kedah undur pamit deui wae. Ieu serial si Konceleng kedah ditunda deui wae. Majalengka hadir, Cirebon hadir sadayana. MJ Tronics oge manco atur nuhun. Salam baktos. Pokona mah ti Tasik, Garut, Banjar, Cianjur, Sukabumi, Pangandaran, Ciamis sadayana. Terus ngadarengkeun dongeng Sunda Ti Dahlia ya. Sim kuring pamit dinten ieu atur nuhun sadaya perhatosan hapunten samurai kalepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng.
tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.